deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kamari teh Mang Odek sareng si Komsleng nuju aya di puncak pasir angin. Kalian si Komsleng mah kagulung ku angin puyuh, kacana ku angin puyuh. Sementawis Mang Odek janten bingung nyalira kumargi si Komsleng kacana ku angin puyuh. Urang lajengkeun putus si Komsleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarespati. Wargi Dahlia urang caturkeun di tempat sejen harita Barjaya datang ka Jahri ka imahna Abah Domas. Kadatanganana dibagiakeun ku Abah Domas jeung pamajikanana. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina harita Jahri anu ngamimitian ngajelaskeun pamaksudan. Jadi maksud kadatangan dina waktu ayeuna teh beunang disebutkeun kawilang penting pisan bah. Ieu dununganna Den Barjaya ku keukeuh hayang tepung jeung Abah kangaranan jalma anu juga latea atuh bah apal meureunana Abah ogelin. Jadi sabenerna mah dununganana Den Barjaya teh tadi nama rek datang ka dieu ngan keur boga kasusah. Jadi henteu bisa datang ka dieu ngan keukeuh hayang panggih jeung Abah. Rumata Abah sareng ieu Den Barjaya datang ka dieu oge ngajemput Abah pikeun diangkir ka bumina anu jadi dununganana Den Barjaya teh kitu tah Abah Domas. Ambu Domas Noel kasalakina bari terus nyarita. Ya atuh juga atuh kaditu init ya kangaranan dionang ku jalma jegut juga lah mah hiji kahormatan keur urang eta teh. Abah sok geura init milu ka itu. Kangaranan dionang datang ku jalma nu jegut atawa jugala keur Ambu Domas mah jo langsung be ngajurungkeun indit ka salakina. Sedengkeun Bah Domas mah teu buru-buru ngajawab. Harita Ambu Domas jadi penasaran terus nyarita deui ka salakina. Jadi kitu geuningan Abah. Dunungan ieu Den Barjaya teh jalma jugalah. Keukeuh cenah hayang panggih jeung Abah. Kahiji lantaran boga kasusah, atuh anu kadua nah hayang wanoh we bari jeung ngahormat ka Abah. Nu mantak hiji kahormatan ari ceuk Ambu mah. Ya teh ya. Abah rek nanyakeun heula ieu teh ka Den Barjaya. Nah kagungan kasusahna eta dunungan Aden teh. Nya da Abah teh kudu terang heula kana kasusahna. Anas engke Abah dongkap ka ditu ari pek teh Abah teu mampu ngabantu. Apa dan izin ke ka Abahna. Bener teh Den Barjaya. Pugu geus meunang hijir ieu teh. Moal samata-mata ka dieu lamun Bah Domas teu mampu mere bantuan ka dunungan kuring. Jadi pangna datang ka dieu oge lantaran geus bisa kaukur Abah bakal mampu. Ari ceuk Ambu mah geus henteu kudu loba deui mikir ayeuna mah Abah. Lebah dieu urang memang kudu bisa ngamaklum. Pugu kangaranan jalma nu juga lama nya kitu teh. Jadi wajar lamun ku urang didatangan anu matak teu kudu lilah teuing mikir ai ceuk Ambu mah kitu ih. Ai taeun teh loba mikir teuing. Bat kumaha ngarurusuh kitu ai taeun teh.
kelana atuh dah abah oge pasti ini tamu nu matak rajakeun heula oge naon kasusahna teh ngarah ku abah bisa kaijir. Jadi di mana engke ngamasalahkeun kasusahna nya abah teu ngarasa poekeun teuing. Apa dari geus teu poekeun mah dina ini tau ge jadi tenang ka abahna oge. Ya syukur atuh ari abah rek init mah. Nya muhun tenang be heula atuh Aden. Henteu kedah gurung gusu ari cek ambu mah. Angguran urang tuang heula ke. Nya sebe lah henteu kedah rurusuhan. Nya da ieu oge henteu ngarurusuh ambu. Anu eta nu jadi dunungan teh lain ngan saukur jalema jugala, tapi kawilang jalema nu balabah tara lebar ku rezeki. Cokomo lamun kabeuli hatena mah lantaran geus kaukur kamampuan abah di dieu, ditambah deui geus teu asa-asa jeung Badomas teh nu matak anu didatangan teh nya ka dieu we ka Badomas. Sabab keur dunungan kuring mah sakali kahutangan budi mere kahadeana teh bisa saumur-umur. Kawilang bisa memang Barjaya ngareka caritaanana ningali atau ninggang di Ambu Domas anu sok haripet ku teutereuyeun puguh bae geus teu disaring deui caritaan Barjaya teh langsung bae dipercaya. Badomas sorangan teu ieu ngarasa curiga lamun manehna mah rek dibawa ka alas waringin. Sanggeusna ngarasa cukup ngobrolna, Badomas terus ngajakan Indit. Mangga atuh pami kitu mah urang ngeureuyeuh we Den Barjaya. Nya teh bisa aya nu datang ka dieu mah nya jelaskeun we eta mah ku ambu. Rek kadaguan cenah naon atuh rek isuk deui datang ka dieu empek. Pokona mah bisa aya nu datang ka dieu mah bagian ambu be eta mah ngajelaskeunana nya. Beres lah pokona mah gampang urusan nu kitu mah. Henteu kudu jadi pamikiran. Sok itu atuh sing lancar sagala rupana ku ambu didoakeun masing-sing pada aya dina kabagjaan pada suka sugemah hate. Tenang masalah eta mamu dina waktuna si abah balik ka dieu oge aya ke keur hadiah keur ambu malah pokona dudungan kuring mah moal pedit ku rezeki komo mun geus kabeuli hatena. Nya ayo atuh abah lah urang ngeureuyeuh ayeuna mah. Kawilang teu ngarasa curiga saeutik oge. Harita Badomas terus Indit milu ka Barjaya jeung Jahri. Dan sanggeus tepi ka alas waringin Badomas kakarak sadar lamun dirina geus diperdaya ku Barjaya. Tapi Badomas geus teu bisa majar kumaha sabab lamun barontak geus pasti bakal cilaka. Komo sanggeusna diriung ku Nyai Wulung jeung Sidugul Waru katut Barjaya. Harita Sidugul Waru anu keur cumarita ditujukeun ka Badomas. Kangaranan geus aya di patempatan. Lain moal bisa keluar di alas waringin. Lamun acan ngabuktikeun kamampuan ilmu gandrung ayu anu kudu ditujukeun ka jalma anu ngaran Cikamprong. Ieu Nyai Wulung minangka anu bakal mentes gawe ka lain. Kade perhatikeun lamun coba-coba ngabangkang kana karep jeung kahayang sarta pamentahanna Nyai Wulung mangka sirah lain anu bakal balik ka lembur teh sirah hungkul karti Badomas. Bener tah omongan si Waru teh Domas. Jadi maneh pangna dibawa ka dieu teh memang ngahaja. Sabab aing boga karep jeung kahayang nyata si Kamprong anu ayeuna jadi tawanan pihak alas waringin kudu gandrung nguyung ka diri aing dina pangaruh ilmu gandrung ayu. Ku cara kitu mangka eta jalma bakal tunduk patuh sarta nurut kana setiap caritaan jeung parentah aing. Kumaha bisa kaharti maksud caritaan aing Domas? Ya indak kaharti jadi anu kudu dilinglungan teh ngaranna teh si Kamprong. Tapi kuring kudu panggil heula atuh jeung jelemana supaya leuwih gampang ngalakukeun tindakanana. Urusan gampang anu kitu mah deuleu. Anu penting upaya anu kudu dilakukeun ku maneh sing nepikeun ka hasil. Sabab lamun gagal, geus entong ngarepkeun deui bisa balik ka lembur. Kajabat dibalik ngaran jeung sirah maneh hungkul deuleu. Maneh kudu ngarti Domas, ieu alas waringin deuleu, tempat padumukan si garang larang anak aing anu sakti jeung garang. Nya ari ngeunaan masalah eta mah pokona mah bakal diusahakeun sakuat tenaga we. Sabab teu waka bisa dimasdikeun mah
anu jelas bakal upaya sakuat tenaga sangan karep pabaksudan aya dina kalancaran gitu tah Nyai. Pokona aing teu rek tarima istilah gagal deui. Teu tarima. Nu matak ilmu gandrung ayu kudu bener-bener mampu nembus kana jiwa jeung pikiran si kamprong supaya jadi linglung. Eta jalma jadi gandrung nguyung ku diri aing. Ingatkeun, kudu hasil. Lamun teu hayang jadi babatang di tempatan. Benar teu Barjaya? Benar Nyai. Itu dah gitu kacena kana nama Bah Domas. Jadi kudu bener-bener ngabuktikan kemampuan diri sangkan ilmu gandrung ayu nembus kana jiwa jeung pikiran si kamprong. Uring boga keyakinan Bah Domas bakal mampu ngawujudkeun naon rupa kahayang Nyai Wulung. Komo lamun mikirkeun nyawa teh mahal, eueuh nu jualan deuleu. Hayang keneh meureun hirup lila malin. Nu matak kudu ulah gagal dina ngalaksanakeun pagawean. Bah Domas jadi ngarahuh dina jero hatena. Kaayaan anu ayeuna keur disinghareupan bener-bener di luar dugaan. Lamun nepikeun ka mungpang kana parentah kitu deui lamun gagal ngalaksanakeun parentah, geus bisa dipastikeun dirina bakal ajal binasa di eta patempatan. Bah Domas ukur bisa ngomong sorangan dina jero hatena. Aduh, aing bener-bener dilejokeun ku si Barjaya. Ari sugan teh moal dibawa ka dieu ka alas waringin. Tempat kumpulna jalma-jalma nu jararahat. Nipu tah si Barjaya teh ka aing. Kangaranan anjing hareupan jalma-jalma anu saperti kieu aing kudu bener-bener ulah gagal dina magawena ye. Sabab lamun nepikeun gagal ancaman ti jalma saperti Nyai Wulung indungna sekarang larang geus pasti lain ancaman kosong. Duh, teu sangka aing menjadi kabawa ka tempat anu saperti kieu. Maneh montong loba ngahulang anu teu puguh Domas. Malah geus montong miceun waktu teu puguh. Leuwih gancang maneh ngalaksanakeun gawe tangtu leuwih hade. Nu matak ayeuna maneh ku salah saurang anggota aing, maneh bakal dipanggikeun jeung si kamprong sangkan bisa nyaho kana dedeg pangadegna jeung kaayaan eta jalma. Kitu. Oh, ya memang sakudu da kitu jadi ngarah langkung gancang gawena. Jadi leuwih gancang teh leuwih halus ya. Kade ingatkeun sakali deui Mas. Dewek sinunggul waru kawilang jalma anu bakal terus kawaskeun kana satiap rengkak paripolai-lai. Jadi ulah coba-coba ngalakukeun tindakan anu mata karuwikeun diri sorangan. Jadi penting mah lamun hayang buru-buru mulang ka pilemuran gancang buktikeun hasil gawe ilahi. Menang ancaman titilu urang jalma nu kawilang bongkotna kumpulan jalma jahat nu aya di dinya puguh be keur Bah Domas mah kaayaan anu teu dianggap enteng. Dirina kudu bener-bener mampu ngabuktikeun hasil gawena lamun masih keneh hayang kumelendang di alam pawenengan. Urang tinggalkeun heula kaayaan di Laos Waringin, caturkeun harita hambali anu datang ka babakan Balapati dibagiakeun ku 4 murid kepercayaan Nyai Garniti. Puguh geus apaleun ka hambali, jadi teu matak aneh lamun diaku dibagiakeun sakumaha mistina, saterusna dibawa asup ka jero imah. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, harita hambali terus ngajelaskeun maksud kadatanganna dina waktu harita, patali jeung amanat ti Nyai Garniti anu kudu ditepikeun ka muridna. Jadi kedatangan akang dina waktu ayeuna teh lantaran menang pancen ti Nyai Garniti anu ayeuna nungguan sarta ngajagajang santana incuna Ki Konceleng di tempat Eyang Widi Sakti Suwargi. Janten Nyai Garniti miharep bantuan ti 2 murid napikeun milu ngabaturan di ditu. Kangaranan amanat. Amanat mah ku akang geus ditepikeun manya kari tinggal kumaha anu aya di dieu. Eta mah kitu. Ojen ngawakilan 3 urang baturna nu harita ngajawab.
naon rupiah anu disaurkeun ku Kang Hambali ka hartos nya ari keur abdi mah anu aya di dieu nya tos jelas memang tos sakedahna atanapi tos janten kewajiban salaku anu jadi murid ngabantu anu janten guru kan amanatna kita tos bakal diperatoskeun gitu. Murid-murid Nyai Garniti kawilang murid anu paratu Kangaran Hambali geus nepikeun amanat anu sakitu jelasna harita keneh oge opatanana bisa langsung nangtukeun sikep yen Ojen jeung Danu anu kudu indit ngabaturan Nyai Garniti di tempatna Eyang Widi Sakti. Hambali harita kadenge nyarita deui. Ari tos aya dina kasapukan kitu mah akang oge jadi regreg ieu teh. Dengan lantaran tempat padomukanana suarga yang Widi Sakti teh kawilang nyingkur ya kudu dijajabkeun heula we meureun ku akang sabab acan aya nu apal pasna oge ka eta patempatan sanes kitu Ji muhun Kang leres ya nuhun be upami kitu mah Kang keur abdi anu aya di dieu di babakan Balapati salawasa bakal ngarojong kana satiap upaya pikeun ngalawan kekuatan kejahatan. Komo upami ngemutkeun ngajaga kasalametan katut keamanan santana eta kaentang kewajiban sareng masalah anu penting pisan. Kangaranan geus aya dina kasapukan kitu mah Hambali jeung dua muridna Nyai Garniti indit heula ka pademukan Eyang Widi Sakti dianteur ku Hambali. Saenggeusna beres nganterkeun Ojen jeung Danu ka pademukan Eyang Widi Sakti. Hambali terus mulang ka Paguron Macan Bodas. Datang ke Paguron Macan Bodas harita Marlan terus bebeja ngeunaan Janaka anu indit tanpa pamit. Aduh sajabana tinggal rasa hanjelu hate abdi teh Kang ngaraos izin ku Kang Hambali anu sasatna merecantenkeun ka abdi pikeun ngajaga pangeus ieu Paguron Macan Bodas. Tapi abdi na jadi kacolongan ku Janaka anu angkat dedemitan teu kanyahoan deui ku abdi. Nya kitu teh Kang Janaka teh lunta indit lantaran salempang ku kaayaan Nyai Mas Injani adi akang Hambali teh. Lebah dinya mah memang teu ngabibisani Marlan. Dalah sanajan akang oge sarua hate mah salempang ieu teh ku kasalametan anu jadi adi. Pang-pang nama taca nyaho secara pasti kumaha pribadina si Kamprong. Sokomo mun tea mah pribadina sarua jeung Barjaya jelas keur akang oge. Jadi salempang jeung bingung ieu teh Marlan. Jadi ayeuna mah Marlan entong nyalahkeun diri sorangan teuing lah. Hambali tela bisa ngamaklum karena tindakan Janaka. Hambali oge teu bisa nyalahkeun Marlan anu kacolongan anu akhirna mah Janaka jadi lunta indit lantaran dijurungku rasa salempang karena keayaan Injani wanoja anu dipika cintana. Marlan rada ngemplong hatena ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Hambali anu saperti kitu teh. Aduhnya nuhun be atuh Kang ari Kang Hambali kagungan emutan anu saperti kitu mah. Ari abdi mah anu jadi hanjelu teh Janaka ieu teh ku henteu ngukur kana kemampuan diri. Mun teh mah nepikeun ka salah paham jeung si Kamprong bisa dipastikeun nepikeun ka tarungna Ijan Wawasen pasti bakal kasoran deui. Sabab tahapan ajan pangartina disanapeun si Kamprong. Ya mudah-mudahan be masing-masing pada dewasa Marlan. Malah ari harapan akang mah si Kamprong teh lain jalma jahat. Pribadina teu sarua jeung Barjaya. Anu arti pun adi oge aya dina kasalametan teu digunasika ku si Kamprong. Eta nu diharapkeun ku akang mah. Nu diharapkeun ku Hambali memang jadi pangharapan sarerea. Sabab lamun Injani ngaranapan nasib anu sarua seperti wanoja anu sejen, mangka tangtu moal jauh bedana seperti nasibna Rahmi jeung Sutina anu tetela anu henteu diharapkeun ku pihak Macan Bodas. Malah anu keur jadi bahan pamikiran akang kieu ye teh Marlan ngeunaan ki konseling sareng Mang Ode hasil moal tak kira-kira na menangkeun mustika teh nya sabab akang menang beja cenah pasir angin teh kabilang tempat anu sangat tur tara kasabaku jalma beceda no jadi rada salempang ieu teh. Naon anu disaurkeun ku Kang Hambali teu lepat. Abdi oge memang kenging wartos kitu Kang. Yen eta tempat anu disebut pasir angin teh kabilang tempat anu sanget tara kasaba ku jalma. Malihan setiap anu nyorang datang ka eta tempatan tara aya nu uih deui kitu tah Kang. Nu matak eta anu terus mangaruhan kana pamikiran teh. Malah nilik kana kaayaan ayeuna
Jang santana teh beuki tambah ripuh kayanana. Salempangna teh Anas Ki Konceleng hasil menangkan mustika buana putih tapi terus katelatan. Akhirna piubaran teh henteu kaburu dibikeun ka santana. Coba kumaha lamun teh ama kitu kajadianana Marlan. Hambali jadi terus minta wawangan ka Marlan murid kepercayaanana. Marlan narik napas panjang terus ungut-ungutan telila kedah lisan. Memang ari ngemutkeun kadinya matangtos urang bakal salempanggang. Namun teu kitu ari keur anu maha kersa mah. Anu tiasa ngersakeun kana pamaksudan Ki Konceleng. Janten ayeuna mah nya kantun urang we sangakeun ka mantena anu nyangking pasti papasten. Anu nyipta waruga jagat anu kagungan marga dumadi jisim. Urang nandadawe pamugia Ki Konceleng masing hasil pamaksudan gitu. Rada tenang oge hati Hambali sanggeusna ngobrol jeung Marlan salaku jalma kapercayaanana. Sangkan pada mantengkeun doa ka anu maha kawasa supaya si Konceleng jeung Mang Odek aya dina kasalametan sarta hasil pamaksudan. Waktu senawargi geningan tos teu nyekapan deui wae. Kedah diacangkeun deui wae seriasi Konceleng dinten ieu atuh siampunten anu kasuhun ya mohon jalanan waktu parantos nyekapan nuhun kasadayana wargi-wargi anu terasa ratiang ada ugan dongeng Sunda Ti Dahlia. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prungah gogogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun